Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sadang simkuring Mang Ian deanya kidemang gunung halu anu kasep anu manis anu kempotnya cek mah eta ge pangkasepna sa Jawa Barat. Dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dadaramang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu enggalnya ieu mangrupikeun karya Kang Cepi Setiawan atanapi Kang Ari Salse. Bari ngantosan ieu tos 2 minggon tak acan update ieu dongeng Dewi Sekartaji saninten emas sareng girimis di Pasireumisnya. Orang doakeun atuh bilih gitunya aya wagelan dina perusahaan tempat damel anjeunna ku kasibukan atanapi teu damang atanapi naon wae gitunya. Urang doakeun ku sadayana sing dilancarkeun supados tiasa neras nya dina pedaran dongengna gitu. Tah kanggo panyelang panginten ieu mah da tos aya dugikeun ka tamatnya teksna nyaeta anu judulna Pegat Kapakan gitu pala wargi sadayana. Ieu judulna teh Pegat Kapakan. Dina subjudul anu bade dipedar nyaeta Sumirat anu Bengserat. Randa pala wargi sadayana nya. Namun satacan dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na dongeng Sunda Mang Ian, mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna nya. YouTube simkuring aya 3 dongeng Sunda Mang Ian teras kisah tanah Sunda oge kidemang gunung halunya. Oge ulah hilap di like di komen pala wargi sadayana sareng ulah di skip iklanna da penghasilan YouTube mah tina iklan aya kamu cing karunya heug abi mah jauh tinung bapa jaba di sisi leuweung panjang meuli kuota meh bisa ngupload itunya. Sareng anu ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring da simkuring mah sanes dina radionya sapertos kapunggur ngadongeng teh aya iklan aya sponsor pokona mah ieu mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sundanya khususna dina widang dongeng di zaman kiwari saumpamina ngaros kahibur teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu teh nya tong ageng-ageng 2000 we etang-etang parkir wewesnya langkung raos upami disambungkeun kana speaker aktif atanapi tua masjid jam 2 peutingnya pala wargi sadayana pada ngontrol supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Pegat Kapakan bagian anu kahiji dina subjudul Sumirat anu Bengserat. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Katelahna lembur sengklek, lembur anu teu pati nyingkur sok sanajan dina ngajugjugna kudu nyorang heula jalan anu pinuh kapaur. Kencaeun jungkrang gurawe semata leuwang, katuhueun gawirna luhur, najan kitu sakabeh pangeusi lembur kaitung alakur, rereongan rempuk jukung nanjeurkeun kamaslahatan sangkan hirup ngalaman makmur. Nyati ieu lembur carios dipedar sareng kapihatur. Gunung Gejul anu aya di belah kidul endah mun seug disawang jadi kareueus jeung matak tumuwuh rasa agul leuweung hieum gerotan kakayon rajeg bangkotan jadi angkeuhan nyumberna cinyusun tara saat sanajan usum katiga nu dilana sataun sapat Caina herang ngagenyas ngamalir dina susukan kapi lemburan.
Ti gunung anu ngajalegir manjang kagigir ngawujud jadi pasir cengir, tempat ngebon jeung ngahuma wargana. Di lebak sawah ngaplak, parena hejo ngahempak ngahudang sugema jeung gumbira awahi ngahade piara, endah matak betah. Ieu carita dimimitian ku ayana Randangora, Iroh ngaranna, mangrupa anu boga lalakon peda diparbutkeun ku nu sarelon. Susuganan we ieu carita teh ngaharib kana sinetron anu dipikaresep ku sakur anu nongton, manehna jadi randa teh alatan teu kahaja. Emangna aya kitu anu disebut randa teu kahaja? Tapikeun we anggap ieu mah lalandihan anyar saha anu nyaho viral, kabayang meureunana dina status media sosial loba nu ngabahas ngeunaan randa teu kahaja. Edi anu kungsi jadi salakina Iroh, kasabna teh nyaeta supir truk Haji Armadi, Bandar Pare ti beda desa. Gawe geus ampir 3 tahun tapi taya ronjatna, ukur menang mahi jauh kaleuwih. Sedengkeun impianana hayang jadi jelema berat beunghar, boga imah anu buruanana lega tur hegar, di mana mobil parkir ngajajar. Hadena teu nepikeun ka owah, samalah ka itung wani jeung luas ninggalkeun kulawargana, milih nyabah ka Arab jadi TKI pikeun ngawujudkeun naon anu salila ieu kumanehna diimpi-impi. Sabulan 2 bulan mimiti nama Edi teh bener ngiriman duit nganapakahan ti kajauhan kanu jadi anak jeung pamajikan. Nincak bulan katilu Iroh hanjelu, kiriman genti matak ngageri kana ati, lain duit kalah foto kawinan salakina jeung awewe anu cenah mah neni urang Sukabumi, alatan meureunnan tuman sagulung sagalang pedah sadunungan. Iroh nyerieun hate nepikeun ka kungsi langlang lingling ngalaman gering pikir, tapi teu lila mun ceuk barudak ayeuna mah sukses move on dina waktu 2 bulan. Narima kanyataan anu akhirna Iroh menta pepegatan. Ari beungeut mah Iroh teh jajar pasar, awewe desa biasa nu tara diudak jeung dilipen. Ngan lamun disidik-sidik, sabenerna boga daya tarik anu mandiri. Pakulitan koneng umyang, awakna sampulur alatan mineng dilulur sanajan ukur ku taneuh porang, bersih tur nyari, pinter ngurus diri. Bitisna jaksi sajantung ngaborelak matak euneur jajantung, kitu namah mineng diruru 3 kali saminggu di walungan Cibatu, liang unur-unur dina pipi kencana nambah mamanis, samanis anu ngadongengna. Buukna hideung melesat tonggong, tangtungan jangkung lenjang matak tibelat mun parang dikabaya indit ka ondangan. Beuki dieu Iroh mung tinggalin zaman, muli Android ajang Facebookan malar bisa hiburan jeung internetan, sangka nambah kanyaho kayaan di luar lembur nepikeun ka luar nagara. Ngaliwatan warta jeung carita nu katampa dina Android na tea, kitu deui ngeunaan dangdanan, manehna mimiti wawuh kana kosmetik jeung riasan, ngarumasakeun awewe anu lalagasan, bebas taya nu nyaram najan tepati kamalinaan. Ilang Iroh anu bihari, robah jadi wanoja anu leuwih geulis tur leuwih nyari. Kekinian tea, hadena teu ieu boga rasa aing jeung dume, kabarudak tara camplak, kasawawa ngajaga basa, komo kasepuh mah estuning lungguh timpu. Wajar kasebutna, lamun loba lalaki anu resepeun ka dirina. Calakan deui kitu nama, keur nyumponan pangabutuh hirupna, Iroh muka warung gorengan di hareupeun imah anu kabeneran aya di sisieun jalan desa, nu balanjana unggal poe teh sok loba. Ti barudak leutik, bujangan bapa-bapa anu ngaduda atawa anu geus rimbitan, nepi ka aki-aki oge mineng pisan idek liher di warungna.
Lain saukur hayang ngopi bari ngadaguan asakna gorengan, tapi resep bebetah nyawang nyiranda anu biar imut nalika ngaladangan. Beja pabeja-beja ngeunaan Iroh anu jadi randa nerekab kamana-mana. Beki dieu warungna beki rame, urang lemur teka catur, lalaki ti beda desa oge sarua, loba nu ngahaja datang meakeun duit teu sapira tapi ngajeng jenamah salila-lila. Awal namah panasaran, akhirna boga rasa hayang ka Iroh anu matak ngoyageun pipikiran. Saterusna kagembang jeung kaleleban, najan randa tapi moal eleh pamor ku budak rumaja. Modus tea kasebutna bala-bala ukur sakadar alesan, goreng pisang mangrupa cukang lantaran kitu deui ngopi eta mah api-api. Teu saeutik lalaki anu tokblak nyarita kedal niat ngajak laki rabi, teu saeutik oge anu ukur bisa nahan rasa nyidem kahayang alatan rumah sageus rimbitan. Iroh lain randa nu babarian keukeuh dina tekadna mandiri tanpa salaki, teu kaolo ku omongan jeung janji lalaki, milih soson-soson usaha demi ngaronjatkeun kahirupanana, rek fokus cenah nguruskeun usaha moal kaganggu ku pasualan birahi nu nanggalang jeung daratangan. Dasar lalaki ari geus boga kapanasaran teh tara ieu rumasa tenang, pipikiran ngacacang, hate ngabarung sinang, sagala tegenah jeung temerenah. Kitu deui anu karanapan ku si Gingsul, keuretan beungeut Iroh saban mangsa anja celang nasawangan, bet ngadadak aya rasa nu beda percis zaman rumaja baheula. Bogoh kanyiranda najan sagemlengna sadar boga anak jeung pamajikan, tapi keukeuh ari kahayang mah moal bisa dibohongan, jeung ku hanjakalna teh loba pisan saingan. Kaasup si Medi sobatna sorangan, bedana si Gingsul mah tara teuing bruk-brak nyarita, ukur disidem sajeroning rasa bari jeung mindeng ngalaman kasiksa. Unggal poe memeh ini tigawe manehna sok ngahaja nyimpang heula ka warung Iroh, ekol meuli gorengan keur anak buahna di pagawean cenah. Kitu deui ari balikna sarua nyimpang deui bari barang beuli, ngareka alesan keur bawaeun ka imah. Ceuk Iroh bari imut ngagelenyu, song baskom adonan diteuneun dina meja nyilang heula ngaladangan. Hate si Gingsul sureser ting seleser, jajantungna ratug pedah teu kuat nadah di baledog ku imut. Saterusna samar pola ragamang kana wadah, niatna marek nyokot goreng cau bari panon mah keukeuh nempukeun Iroh anu keur ninyu kopi. Gap dicekel, tuluy dihuapkeun, blem kurubug kakara sadar anu digegelna teh cau atah tina adonan, biwirna pinuh ku tipung kitu deui leungeunna ramiping, gura-giru disusutkeun kana calana inggis katohian ku nu bogana. Kopina Kang? Ceuk Iroh bari neundeun gelas, ret ka si Gingsul, nempo biwir anu lamokot ku tipung. Iroh kapi asem, umat imut bari ngoloyong balik deui rek ngajait gorengan. Anu direret kalah gumasep, panyangkana mah meureun Iroh teh boga rasa anu sarua. Gelas kopi dicokot, gebeg si Gingsul reuwaseun, nempo dina kacala sebiwirna pinuh ku tipung, saterusna rampang reumpeng sorangan. Hampir setengah jam manehna ngadon ngopi, laju amitan sanggeus babayar. Ngarasaeun teu geunah hate dumeh beuki loba bujangan anu daratang, gorengan dibawa tapi ajang simpangkeuneun ka si Amor atawa si Medi bari ngaliwat samemeh tepi ka imahna.
tada teuing atuh pamajikanna namun seug eta gorengan kabawa pastina bakal jadi mamala. Tisaprak Iroh dagang jeung jadi kacapangan, pamajikan si Gingsul jadi teresepeun kana gorengan, sok murel cenah. Atuh dabongana mineng ngagosip jeung ibu-ibu ngaguar kagorengan tur ngagogoreng Iroh anu dagang gorengan. Teu karasa waktu gancang lumaku, nincak bulan puasa demi ngaragangan bulan anu pinuh barokah, Iroh nutup warungna keur saheulaanan. Pikeun gentina nya ngajaran bisnis online barang kosmetik jeung busana muslim, kitu namah pinter maca situasi tea sigana teh nyang hareupan lebaran tangtu bakal loba anu butuheun pakaian anyar jeung alat kecantikan ameh bisa dangdan pagelis-gelis dina poenanana. Hanjakal pisan kudu ngalaman teu lancar kusabab ibu-ibu anu jadi arahan bisnisna boga sifat goreng hate ka manehna. Nyaku alatan eta Iroh ngalige. Antukna Iroh nganiatan diri rek ibadah anu sabenerna salila bulan puasa. Unggal puting Iroh ini tarawehan, taralat jeung tara kaliwat. Balukarna bapak-bapak anu taun kamari tarawehan dumadakan jadi sumanget ngariluan. Lamun didata jumlah jamaah taraweh tahun eta leuwih loba mun dibandingkeun tahun-tahun samemehna. Tahun kamari mah ngan saukur jajaran hareup we. Harita mah jamaah teh nepikeun kapinuh 2 lantai, malah nepikeun ka aya nu balik deui sabab teu kabagian tempat. Aya pangaruhna oge geuning Iroh jadi randah teh, masigit lumur sengklek jadi rame pangeusina. Sakali mangsa si Gingsul sumanget rek indit ka masigit, tibada buka puasa keneh geus tatan-tatan. Pamajikanna namah kabeneran teu bisa ngilu tarawehan alatan keur kadatangan tamu bulanan. Mangrupa hiji kasempetan gede bisa bebas tina kawalan. Ti imah ukur make sarung di baju asal-asalan, sirahna di kopiah anu geus bulukan, tapi teu kituna inditna teh bari bebekelan mawa buntelan anu dikeresekan. Pamajikanna nama teu ieu curiga basa si Gingsul amitan, ongko-ongko we lalajo sinetron di tengah imah bari gogoleran. Bral si Gingsul miang, samemeh tepi nyimpang heula ka imah si Amor anu jadi sobatna. Nempok kadatangan si Gingsul anu mawa bungkusan teh, si Amor atuheun pisan. Disangka nama meureun ngirim kadaharan seperti biasa. Mun teu gorengan bala-bala pasti es campur atawa candil sesatajil. "Sul, naon eta euy?" Si Amor nanya. "Baju Mor," tembalna bari muka keresek. "Keur uing, ente mah memang bager Sul. Lebaran lila kene oge geus mangmeulikeun baju sagala." Ceuk si Amor bari ngadeuketan. "Ih, lain keur maneh. Ieu mah baju uing.
ngilu disalin lah sakudungnya. Si Gingsul ngoloyong asup ka kamar. Ari Sugante. Si Amor hanjelu. Keluar ti kamar, si Gingsul katingali beda, ganti setelan siga ustad anu sok ceramah dina TV. Di calana katun, bajuna koko warna bodas, dina beheung ngalingker sorban, teu poho make peci haji, dina leungeun meuli tasbih anu panjang. Minyak wangi ampir beak setengah botol, subrat sebrot luhur handap kenca katuhu. Malahan mah ucing si Amor anu keur depa dina luhureun kursi oge pangangguran pisan disemprot. Gurbug atuh si Kunir teh reuwaseun, tuluy bersin bari aur-auran. Si Amor bati gogodeg sedengkeun si Gingsul nyeleukeuteuh seseurian. Anjog ka Masigit, urat reret neangan nyiranda di mana ayana, breh katempo iroh geus diuk di juru. Serenge saterusna bangun anu hayang katangar, nyarekan barudak anu marotah bari jeung lulumpatan, laju tutunjuk ka bapa-bapa ngatur diuk sina ngajajar ngalempengkeun barisan. Cunduk waktu adan Isya, Abah Karta nu biasa jadi imam teh taya tembong, jamaah rungah ringeuh teu puguh, pating kecewis ngananaha. Bari ngadaguan imamna datang, Mang Asep pupujian. Kulantaran da jamaah sakampung sengklek mah tara biasa ka masjid, pupujianana teh asal-asalan. Ieu doa nu kadua khusus keur bapa-bapa, kawin teh meningkaranda, ngarah henteu barang bawa, ngasup keuna moalila, sabab urut nu ti heula, ngan saeutik hanjakalna, aduh logorna kacida. Ger atuh diturutan ku jamaah teh nya, disangka mah bener we pupujian. Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngala belut, kaduhung abdi kaduhung, boga salaki ge burut. Salawe 25 angeun kacang sapariuk, awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Kaditu ka palih wetan, kadieu ka panggilingan, minantu nu rada edan, mito hadi tampilingan. Kili-kili dina jubleg, angeun kacang sapariuk, nini rada gebleg, rek dibelem kalah nyumput. Gor diturutan ku jamaah lemur sengklek. 10 menit tas adan kakara nampa beja, anu didaguan teh teu bisa datang. Aya halangan cenah, Abah Karta ngadadak teu ngareunah awak, padahal anu sabenerna buka puasana kokomoan, wareg teuing ngadahar kolak boled Cilembu anu dicampur peuyeum gandul ngahekak 2 mangkok nepikeun ka beak. Kata mah campur anu loba bukur, antukna Abah Karta kamerkaan. Si Gingsul anu harita diuk panghareupna antep wiridan, teuing bener wiridan atawa ukur api-api peda hayang kapuji ku nyiranda teh ya, teu malire sabudeureunana anu keur pada bingung niangan gantina imam. Bapak-bapak sadayana manawi aya nu sanggem janten imam, mangga dihaturanan. Ceuk Mang Asep ti hareupeun mimbar. Jamaah beuki bingung, silih tunjuk bari sarua mugen eueuh nu sanggupeun. Si Amor anu diuk digigireun si Gingsul bet kapikiran boga cara pikeun ngalejeukeun sobatna, ngajailan meureunannya ti ditu nama. Sul, ceuk si Amor ngaharewos.
Sigingsul ongko-ongko leleb wiridan bari leungeunna ngome tasbih. Sul, baju teh siga anyar, tapi eta kelekna anu katus we kitu geuningan. Si Amor ngaharewos deui. Mana? Sigingsul mariksa kelek anu katuhu bari ngacung-ngacungkeun leungeunna. Nempo aya nu ngacungkeun leungeun teh Mang Asep atoheun. Tah geuning Kang Gingsul anu sanggeun janten imamna. Mangga dihaturanan Kang, mangga. Ceuk Mang Asep nidareh deh. Sigingsul pepereudeuyan siga embewe nu keur ngagayem asem. Red ka si Amor anu mengkek baham nahan piseurieun. Red ka Mang Asep anu imut di pangimbaran. Red ka kenca ka katuhu teu poho ka barisan tukang. Unggal jalma anu direret kabeh arunggeuk. Sigingsul beuki kerung marmir. Sok maju Sul, maneh pasti bisa lah. Si Amor ngahatean. Ulah atuh sejen lah. Si Amor teh eleh geleng, manehna mimiti ngomporan. Kasempetan hade teh Sul, buktikeun di hareupeun warga yen ente bisa. Komo aya Nyi Iro, tangtu manehna bakal leuwih kataji jeung cinta mati geura. Sok itu. Kitu pokna. Harewo si Amor teu burung teurak oge. Sanggeus unggut-unggutan, akhirna Sigingsul nangtung muru ka tempat imam. Najan bari jeung teu puguh rarasaan. Sieun salah meureunan jeung teu merenah dina babacaan. Sabisa-bisa manehna ngawasa diri jeung neger-neger hate. Breh ngongkolak, iroh imut ngagelenyu, dadak sakala atuh tumuwuh wawanena. Allahu Akbar. Takbir ayaku pantes teu beda we jeung imam Masjid Istiqlal. Bubuhan kakara jadi imam anu makmumna ampir salemur, jaba pinuh masjid 2 lantai teh. Sigingsul ngarasa teu panceg, sorana ngageleter, awakna ting sareak panas tiris. Kitu deui tuurna ngaroroncod, kawuh tagiwur jeung cus-cos pipikiran. Si Amor anu nangtung tukangeunana pisan ningali pola sobatna teh, ukur mengkek nahan seuri nempo kalakuan sobatna anu ngadaregdeg siga lilinieun. Beuki lila beuki leuleus, awak Sigingsul nyang saya kana temok sajeroning babacaan. Hiji anu jadi pamentana hayangun buru-buru rengseng imaman. Tarangna renung, bajuna base, samalah jibreg ku kesang. Akhirna mah peuting harita Sigingsul cacap ngimaman, hatena ngemplong pisan dumeh leupas tina kabeung berat. Rengse tarawehan, sakabeh jamaah balik ka imahna sewang-sewangan. Balik ti masjid Sigingsul gura-giru ka imah si Amor, niata marek disalin deui baju. Ku kabeneran memeh nepi ka tujuan teh beut papanggih jeung iroh di palebah pudunan. Atuh mobok manggih gorowong, Sigingsul atoheun pisan. Komo basa ningali iroh imut ngablenyeh mah, bangun anu ngabagea dirina. Nuju naon nyalira di dieu? Tanya Sigingsul bari nyampeurkeun. Kaleuresan nuju ngantosan pun anak Kang? Temal iroh mnisomea. Nah ada tos tu aya sasaha nyi? Pan akang anu pangpaneurina wangsul mah neme teh ngadua heula. Sigingsul mairan teu puguh ujung puhuna. Siga nu nyawe ngakukeun ngadua, padahal salila-lila cicing di kamar mandi niiskeun pikir, mapaler hate pedah munggaran jadi imam. Burung ngantosan, ceuk iroh bangun hanjelu. Saya nama mulih weyu, ku akang dijajabkeun. Tos wengi bilih kumaha onam. Sigingsul balaham belehem. Tekedah Kang isin kudu sanes. Engko rurumpuk abdi mah pancaket. Walon iroh bari ngaleos, tapi teu keudeu. Samemehna maledogeun heula imut. Moal atuh,
daripada Nyai teu ku hanteu melang akang mah, ceuk si Gingsul bari nyusul tuluy marengan lengkahna Iro. Nya atuh eta mah teu langkung akang. Akhirna Iro teu nolak. Si Gingsul ngarasa bagja nu taya padana dumeh kakara saumur-umuran bisa leumpang babarengan jeung Iro anu teu woleh jadi kembang impian. Kang, abdi mah teu nyangki geuning salira teh tiasa jandan imam. Hebat ih. Tu sabaraha di lemur kakara teh nyi. Pami di kacamatan mah akang teh tos biasa. Kitu deui di Masjid Agung Kabupaten kantos kapapancenan 2 tanapi 3 kalina. Walon si Gingsul agul sanajan ngarahul. Nu sabenerna mah di masjid kacamatan memang kungsi eta oge jadi imam. Ngan makmumna ukur si Medi. Lamun basa di Masjid Agung Kabupaten mah ukur nyimpang ngadon milu kiih. Ih, geningan. Ceuk Iro reueus pacampur heran. Sapaparat jalan si Gingsul ngabamblam cacarita ngeunaan jadi imam. Ngomong capetang bari leungeunna teu woleh pepeta, teu apalun yen Iro anu leumpang digigireunana teh ti tajong kana batu. Rek ngomong Iro teu wasa, tungtung nama ukur nahan kanyeri ngantepkeun si Gingsul anu kajongjonan ngomong sorangan nepikeun ka teu malire dirina anu keur muringis badi cingogo. Sadar sote basa geus rek nepi ka imah Iro, si Gingsul culang cileung heraneun nempo Iro eueuh disagigireun, tuluy malika tukang, breh Iro tinggaleun rada anggang, nyampeurkeun ingked-ingkedan bari ngajingjing sendal capit sabeula. Kunaon nyi? Henteu, nemeh teh abdi ti tajong, Kang. Duh, hati-hati atuh nyi. Naon anu karaos? Inung suku, Kang. Getihan. Ceuk Iro bari nembongkeun jempol sukuna. Gusti nu aloh nu agung, di urang kenyot ku akang. Ih, teu kedah, Kang. Si Gingsul gogodag bari jeung curug cerek. Sawius, Kang. Tamahan abdi malaweung. Hatur nuhun nya, Kang. Ceuk Iro, hatur nuhun kanggo naon? Si Gingsul kerung. Pan akang parantos ngajajabkeun abdi dugikeun ka rorompok. Walon Iro bari muka pantau pager imahna. Munya. Si Gingsul ngabelehem. Kang, wengi enjing bade ngimaman deui moal. Tanya Iro bari nutupkeun panto pager. Sajongjonan si Gingsul ngahuleng. Akhirna nyarita. Duh katanya enjing teh malam Jumaah. Pami telepat mah aya uleman di kacamatan. Bade tablig akbar. Manawi tiasa di cancel kanggo ngaluuhanana. Margi akang teh nuju janten koordinatorna. Tu janji. Mung insya Allah diusahakeun pisan. Manawi anu sanes tiasa ngahendel. Ceuk si Gingsul nyaritana jumawa. Mun atuh, Kang. Mangga dikantun. Tembal Iro bari ngaleos. Nyeh maledog deui ku imut. Mangga wilujeng wengi, wilujeng leleson. Si Gingsul kebat nuluykeun lengka. Hatina pinuh ku kabunga. Tepi ka imah si Amor manehna suraseuri sorangan. Sedengkeun si Amor anu ngarasa boga salah, ukur diuk we bari jeung ngeluh. Aya kasieun inggis dicarekan alatan kalakuanana basa di masjid. Mor, muli rokok, yoh duitna. Pamulanganana makur ente we nya. Song duit salambar. Si Amor olohok, teu nyangka sacongo buuk, serenge atuh suraseuri atoh nakeranan. Menang proyek anyar deui nya Sul. Bokna bari rikat ngarawel duit sup di sakuan. Aya we pokona mah. Rezeki ente Mor. Ih, abong bulan puasa dinu barokah. Nuhun Gusti. Ceuk si Amor ngusap beungeut sababaraha kali. Rengse disalin si Gingsul tuluy amitan.
sapaparat jalan ngebayangkeun kajadian anu geus karandapan. Pang-pang namah ngeunaan guneman manehna jeung Iro. Ras inget kana omongan Iro anu muji-muji dirina. Yes, cenah bari ngeupeulkeun leungeun. Saterusna kaingetan deui pananya Iro ngeunaan peuting isukan, bangun anu miharep pisan sangkan manehna bisa ngaimaman deui, reg ngarandeg, leng sajongjonan ngahuleng mikiran kumaha carana. Tolila nyerengeh dumeh manggih jalan pikeun ngawujudkeunana. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos tenyekapan deui geuningannya. Cag urang tuna ilalakon Nyi Iro teh nya, Nyi Randa teh, Randa Bengsrat. Insyaallah enjing urang teraskeun dina episode anu ka-2 nya dina judul lalakon Pegat Kapakan karya Kang Cepi Setiawan. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.